Dauhan Kangjeng Nabi, wa in akhadtum yaminan aw shimalan, deuduh teuing mun seug aranjeun galuang galeong ka kenca ka katuhu, mengkol ka katuhu kaimanan anjeun dengdek lantaran kabengbat ku kabeungharan tepi kacul ibadah, pantes saeutik jelema ninggalkeun salat lantaran sibuk nying hareupan marema, atawa ngagaleong ka kenca lantaran anjeun kabengbat ku kafakiran jeung ku kamiskinan, teu saeutik supir eureun salat nu tadinya sok salat lantaran dek maraban anak pamajikan nyekel setir. Deuduh teuing ceuk Nabi, mun kitu faqad dalaltum dalalam ba'ida, atuh anjeun teh rugina ge gede pisan, kalangsuna ge jauh pisan, sabab perjalanan anjeun geus jauh, modal anjeun geus gede. Nah atuh bet mun rek pupur mah bareto we ti jaman dina ayakan keneh. Karek borosot tina patuangan ibu, Islam ti bubudak kakolotnakeun jadi ngendoran, anteng ibadah zaman keur ngora kakolotnakeun jadi ngulapes. Kusabab sakitu ceuk Nabi, istaqimu, sing nanjeur atuh, sing tegak lurus, istiqomah ngaranna.